anu dihukuman nyusur sunat secara umum, aya nu dihukuman nyusur sunat muakkad. Tasawuf neme alat kanggo nyusur supaya kengeng ganjaran. Tah naon atuh alatna? Walaranana nyata kai arok atau kai siwak. Nu neme teh dongengna gitu kan. Mun teh. Kumaha mun teu aya kai arok ke teu aya siwak? Aya teh alternatifna walaranana wanahwihi jeung bangsana arok, jeung bangsana kai siwak. Tah naon nyata mingkuli kasih tina tiap-tiap anu kesrak. Aduh nu kesrak teh abi mah roromeheun atuh mah kudu kusuku digosrok. Ceuk mah ate teh alhamdulillah mah ka sawah wae. Rakutan jerami ieu curug musiga paru teh gesrek ku ieu gitu. Tah da ieu ge siga siwak kitu ku ieu walaranana sanes. Tah naon take kapayun diuningakeun alternatifna lamun teu gaduh kai siwak. Tah aya alternatifna ngan diwartosan nyata ku tiap-tiap anu gesrak. Tapi gesrak eta sanes kuramo atawa ku dampal sampean. Walaupun gesrak kitu nya sanes kayak dipayun. Tah bila mana nyusun ku kai siwak atanapi ku anu gesrak kayak dipayun diuningakeun mangka urang kenging ganjaran mangka urang namih-namih ganjaran gitu. Anu mana anu dia dapat atau dihasilkeun tina eta ganjaran nyaeta ganjaran sunat. Nah, ganjaran sunat. Iraha urang kedah nyusur teh pikuli halin nyaeta dina tiap-tiap tingkah paripolah. Nya ceuk sepuh teh sadiring sadumadi sarengkak saparipolah angka bila mana bade nyusur sae gitu. Sae teh janten perkawis. Nah, sapertos bade angkat ngaos di bumi gitu nyusur heula. Bade ngaos nyusur heula. Atanapi bade icalan nyusur, bade macu nyusur, bade ninun nyusur. Bade ka padamelan nyusur. Kual bade nyarios nyusur, bade emam nyusur. Mangga gitu. Tah tiap-tiap ringkak paripolah, tiap-tiap anu bade dipidamel naon bae nyusur heula maka kanggo urang mah ku Gusti dipaparinan nilai ibadah. Ganjaranana nyata sunah itunya. Lamun teh mah damel icalan. Nah niatna kasab. Nah nyuparkeun kawajiban usaha janten caroge gaduh bojo, gaduh putra tina sapalina kawajiban caroge kanu janten bojo, kanu janten putra nyata nyuparkeun perihal napakah. Nah pancebatna ge salaki itu disebatna pamajikan. Kewajiban salaki ka pamajikan teh panan pakaian. Nah berarti pakaian teh kudu nganggo artos. Artos kedah disiar. Berarti nyiar eta ceuk basa Arab kasab, kudu dikasaban. Mun emang nyang mau ngajalankeun traktor, nun hinun, isantina abdi mah nyeun dahdir kitu nya. Ah nyeun pulok eta. Jeung rupi-rupi nu icalan nya sadayana oge eta teh usaha. Kasab teh ya. Tah sangkan ganjaranana munda disagedeun niat nyuparkeun kawajiban atau nyumponan kawajiban kusab gaduh anu kedah di tanggal waler bojo sareng putra disagedeun urang teh tah sangkan ganjaranana nambi memeh angkat teh memeh direktor eta mah enjang wah daena nyeun kongkorong gagantelna ku kai siwak gusruk heula wah sae tah ganjaranana teh langkung tinu kamari manjang kamari mah sakitu enaon nami ku ganjaran nyusur kitu sanawa atuh Kang Iwan bade buka lapak teh nya cata-cata nyusur gusuk tah ganjaranna nami kamari mah saanu ena mah nami kitu ku ganjaran nyusur pikul halin tiap-tiap tingkah naon bae tingkahna bade kasab naon bae lamun teh mah kasab bade gerak naon bae gerakna di awalan ku nyusur atau ditungtuan ku nyusur mangka ku Gusti ditambihan nilai ganjaran walaupun sunah subhanallah. Salajengna wala yukrahu tanzihan ila bada zawali li shaimi. Salajengna teu makruh nyusur kaum makruh tanzih terkecuali nasabada surupna panopoe pikeun anu saum. Janten begitu kanggo anu saum baik sunat maupun fardu
tos dugi kana waktos maghrib ngong adan urang mah ngabatan sanes ku cai sanes ku tuang atau leuit anu amis-amis tapi ku jusur teu janten perkawis da teu makruh walaupun pertama anu kana lambe atau kana waos nyata susur sanes cai atanapi sanes korma gitu nya atanapi sanes candil gitu tapi susur teu makruh bahkan di paparinan sunat gitu kan sunat umum kusab begitu urang tos halal anu diharamkeun dina waktu siang tuang haram pan siang mah nya sai saum ngaleueut haram dina waktu siang sai saum mah kuasilna adzan maghrib atau dugi kana waktu maghrib anu halal anu haram teh janten halal. Nah termasuk nyusur di awalan ku nyusur memeh ngaleueut di awal nyusur memeh tuang maka buka eta nilai ganjaranna bakal nambi hiji ku bukana sabada saum ganjaran luar biasa nomor kadua ditambihan ku ganjaran nyusur subhanallah tuh eta mah imah saum fardu atau saum sunat watajul karohah bi gurubi samsi salajengna leungit sifat kamakruhan bila mana tos surup panon poe alias tos maghrib salajengna wahtaro Nawawi Imam Nawawi sanes Syekh Nawawi Imam Nawawi lamun nyebatna Imam Nawawi berarti muridna Imam Syafi'i radhiyallahu an. Nah Imam Syafi'i radhiyallahu an muridna ngajuta sanes ngaratus deui ngajuta mung tina sekian murid anjeunna anu masyhur dua hiji Imam Nawawi anu nomor kadua Imam Rafi'i. Imam Rafi'i Imam Nawawi gaduh murid namina Syekh Japaron gaduh murid nyata Imam Bukhari sineng Imam Muslim Imam Bukhari jeung Muslim seueur muridna nya seueur muridna diantawisna ahli-ahli hadis anu mana eta ahli hadis teh sok dipararake ku sadayana kaum muslimin muslimat tas Imam Nawawi dawuh bila mana nyusur dina 3 rupi ieu mangka ganjaranana teh unak tak unak teh ceuk bahasa Sunda lamun ceuk bahasa nu sanesa kacida lamun ceuk bahasa Arab mah nyata kacida pisan ageungna walaupun sunat tapi sunat ganjaranna teh ageung lamun ceuk bahasa fikih mah disebut sunat muakkad ganjaran sunat anu kalintang ageung pisan ganjaranana pangna kalintang ageung ku sabab eta sunat teh ampir ku Allah Ta'ala diwajibkeun ka Kangjeng Nabi bila mah ka Kangjeng Nabi wajib atuh hariwang ka umat ge janten wajib Kangjeng Nabi bakal kuat tapi abdi bisa teu kuat Kangjeng Nabi mah tiasa bilih umat mah teu tiasa kalau kanya Allah ka Kangjeng Nabi jeung ka umatna kalau Kangjeng Nabi mah wajib kalau umatna mah sunat tuh tuku sabab sunat teh aya sunat pan bila dipidamel ke ganjaran bila mah dikantunkeun teu kengeng siksaan dan namina ge sunat eta paribasa kana sunat pira sunat gitunya termasuk disunatan nih Kang Iwan bae da leutik keneh bae cenah leutik keneh pira tungtung nama geus 15 tahun kareka yang disunatan da deuk kawin atuh kuraga aji maksudnya gitu pira sunat subhanallah para sunat teh lamun diibaratkeun mah lamun dina solder mah alat nyolder mana apa segala rupi kalawan rapi lamun teu aya alat berarti ngarapihkeun atau ngarapetna atanapi sunat teh diibaratkeun nyata panama wajib disebat kapalna atau rangkana gitu. Tah eta rangka teh aya anu kedah dirapihkeun. Ima lamun teh mah tina elasan lasna teu rapi, teu lemes, teu rata atanapi bok bilih aya nu tararotos kedah di tamalan gitu. Tah lamun dina ibadah mah ibadah wajib satos salat nu 5 waktosna, lamun teh mah saum sapertos Ramadana, lamun teh mah sedekah satos zakatna, lamun haji nyaeta PHI na itu tah ngalemesanana ku pasunatan lamun salat ku qobla jeung ba'dana
kaditunakeun tenan kuduhana kuwengina kitu nya eta teh disagedengeun nambahan ganjaran nyata kanggo ngalemesan ibadah salat urang. Pilih itu aya ruku anu kirang merenah padahal mah tiasa diperenahkeun tapi kirang merenah da rusuh itu tah ku berkahna netepan sunat kuduna mah eta teh siksaeun Gusti ku sabab aya sunatna mangka babenu Gusti teh eleh ku pasunatan anu dipidamel ku eta jami ngaleket teh ku sunat. Ajan rukuna teu pas ya da ieu teh aya sunatan. Batur mah geus likum-likum leos ieu mah sunat. Ba'da teu eleh Gusti teh. Teu eleh Gusti teh. Ta salat. Salajengna zakat. Aduh, ieu teh kuduna mah disiksa ku aing. Ieu zakat ngurangan kuduna mah dipulkeun. Ieu ting pohon ting naon. Da Gusti mah uningan nya. Untungna teh sedekah. Itu lamun teh kedana 1 juta dikaluarkeunana 800 berarti 100.000 tah teu dikaluarkeun. Ngan ahli sedekah itu. Ahli sedekah lamun teh aya sedekah geus disiksa ku sabab zakatna kirang 100. Tak kumaha tuh ku sabab sedekah moal disiksa. Bahkan lungsur rahmat Gusti ku saking sedekah teh dikolektifkeun ku Gusti. Kumaha teh dijumlah. Nu tek-tek bengek teh. Ya ngompreng cair, ngompreng kopi, ngompreng naon segala rupa. Pan aya nilaina nya. Aya nilaina, aya hargana. Gusti mah Allah pan kulun fi kitabim mubin sadayana ge aya catetan dina kitab anu jelas nya Lauhil Mahfuz. Nah, sagala rupi ge urang sadayana moal kikian teh aya catetanana, aya rekamanana nya. Moal kalangkung catetan yang rekaman Gusti mah. Ya disimpen di Lauhil Mahfuz. Tah urang zakat kirang tapi ahli sedekah ke aya catatanana. Tina eta sedekah teh meser balahu 10.000. Nah, jeung satrosa take tina sedekah eta teh dugi teu kana ukuran kirang zakat anu kedah ditutupan teh. Di jumlah ternyata dugi sagebrokeun kana nutupan eta teh. Salamun teh mah kirang dipilari deui. Naon perkara anu tiasa nutupan. Bedena tina amal putra gitu. Nah, lamun teh mah kirang pisan duikeun ka pupusna. Kayak dibalitungkeun ukurangna atuh diteke meureun 2 kali. Kuduna mah 1 juta kali, saeutik kurangna 2 kali cetuk geus salamat. Oh. Tah, lamun teh aya sedekah geus matak subhanallah nya. Urang samudayana ahli kasab bok bilitos nisab zakat tapi kitu tah mata kedah kita sedekah itu sugan ku sedekah anu zakat kedah ditutupan tapi teu teh katutupan ku ganjaran tina sedekah ke di jumlah sedekah teh hanya Gusti ka umat kanjeng Nabi bok bilih kieu maneh mah isab zakat tapi teu zakat teu zakat tapi eta jam eta ahli sedekah barang bere itu ieu take tak ku eta ditutupan. Oh. Salajengna saum. Nya, saum wajib tah ieu rangkana itu ieu pasti bakal aya kirangna. Nah, diantau komodo lamun teh mah kieu prinsip lamun teh mah punten nya, lamun teh mah bab janari pokona mimiti puasa teh adzan subuh urang mah kitu. Adzan subuh Toh ceuk budakna apa geus imsak naon sia teh imsak geus ngarokok teh naon ngarokok mah apa we dengke miti puasa mah adzan subuh subhanallah tos teh kabeh aliran teu aya adzan teh pak geus ngarokok sia can aya adzan geus beurang ke apa mah dagoana adzan aliran siapa ke we geus adzan aya adzan lohor karek puasa lohor eta mah dius tah misalkan batasan saum teh nyata tikawit imsak teh mata kedah bunyinya nya bab jadwal saum iraha ngawitan jeung iraha ngakhiran nyata ngawitan ku jadwal saum teh imsak teh ka wilayah urang Bandung dan sekitarnya ulah milih Surabaya mah teh Bandung mah jam 4 Surabaya setengah 5 Surabaya gitu atau benten kabupaten benten provinsi kalau betul adzan maghrib dipuir-puir TV teh
Itu ararese nu adan teh. Di Indonesia Surabaya itu ya ayeuna da urang boga parabola langsung channel teh ka luar negeri kan nyetel Amerika Serikat ngong teh adan selamat menunaikan salat maghrib alhamdulillah padu urang karek lohor ieu zaman kiwari pan kitu zaman ayeuna anu alim jumaah ge tos seureuh mah jumaah di bumi tos ayeuna tos fenomena kieu tos menak sababaraha tempat abdi mah terus bohong di kantor nya di Padamelan gitulah itunya aya alasan teh Pak Ustad saya kalau mau turun ke bawah lama ini waktu waktu Jumatan kan sebentar nah cuma dikasih hampir 1 jam lah mau turun naik teh persiapan gak cukup nyata gitu tina HP mah teh secara langsung Arab Saudi jadi ini harapan HP cicing enak kursi biasa itu sholat aya kitu zaman kiwari atuh teh nya subah hari wang batuna beak tanya drop pas pareum ngahulang ngacase beuki lami ayanya ku zaman kiwari ya Allah saya teh ibadah teh jeung ilmuna mata sakaparan-paran marukana kitu alasanana turun naik teh peryogi waktu lami macekap daripada teu salat geus diimaman ku HP ya Allah subhanallah ngan meureun ku abi kabayang mun HP-na teh nyahareup ka manehna pan kudu katempo manehna meureunna nempo HP berarti itu teh mun ruku sujud teh nyahareupan manehna nya manehna nyahareupan itu jadi pak ngadu-ngadu tarang meureun ini araraneh zaman kiwari nah punten saum bok bilih aya anu telemesna atau nu bolongne ai kitu mah ditamalan ku sunat model kamari Rajab model ayeuna Sa'ban tah asasi anu dipikaresep saum ku Kangjeng Nabi mah taya kajabi anu sunat mah nyata Sa'ban matak sapoina kaum ngingakeun Kangjeng Nabi mah sok full dina Sa'ban teh sok saum tuh bahkan dina kitab damelan Tuan Syabul Qadir Al-Jailani Qadasa Sirrul Aziz Kangjeng Nabi dawuhkeun Sa'ban teh sok disebat sasi yang dilupakan nya bulan anu sok dipopohokeun gitu perihal anu berhubungan sareng saum Rajab nya berekatkeun matepnya wah teu matep kabita cenah ku puasa Rajab lamun sakarat teh sok seger malapar husnul khotimah Rajab saum tapi torojo mulai ayeuna Sa'ban taacan sagedinya tah anu sok pada asasin bekas Kangjeng Nabi ka saum Sa'ban napangna bikasanan ku Sa'ban teh anu ngahubungkeun sasi anu mulya Rajab jeung sasi anu mulya nyata saum dihubungkeun ku Sa'ban tah dihubungkeun ku Sa'ban sangkan aya hubungan Rajab cenang Sa'ban Rajab naikeun pan Isra Mi'rajnya ngaberjalankeun jeung naikeun salajengna saum nyata kanggo bersihkeun nya berjalan nya naiknya bersih lamun dina kendaraan asugan Isuzu Panther teh nya nyaris tak terdengar teh enakeun kita nyata ku ieu tah ku Sa'ban gitu mata dihubungkeun anak teh matak saum teh waduh bersih we da Rajabna saum nya salajengna seueur sholawat aya Rajaban Sa'banna diagungkeun ku saum atuh itu saum dina Sa'banna saum nyambung ngeling cek basana teh mah nyambung kana Ramadan nyata jangan ngabersihkeun sagala we kantenan ai dosa dina awak mah jeung sajabana kadituna salianti anu berhubungan jeung awak ngabersihkeun bab usaha gitu mata kene bade lebaran teh pangpring tinggal odengna tinggal kilona mantepnya lamun teh mah karamat tinggal karamana beak teu kabaran lamun teh pesak tinggal pesakna duitna ge koredas gitu teu anaoh pake balansa teu bersih khususnya nyata bersih tina rereged-reregedna tah bisa nyambung gitu berkahna disambungkeun ku Sa'ban mata Kangjeng Nabi mah saum Sa'ban teh sawa berkah Rajab supaya mentas kana saum
saum supaya aktif gitu ngabersihanana kadorong ku Rajab anu dihubungkeun ku Saban. Tuh saum. Tuh. Tah kadituna nyata saum Saban anu hukuman sunat namalana teh langkung-langkung ti saum sunat saliati Saban. Tuh ngalemesanana teh lamun diibaratkeun ngecor mah atawa jalannya aduh kualitas lamun aspal teh mah aspalna teh anu kualitas nomor hiji gitu. Najan ku caah ge kaeren ku banjir ieu mah napel we. Da seuseuna sanes geusik gitu. Tapi nyaan gitu ieu mah aspalna teh jadi rapet gitu. Tah ieu ge ganjaran tina saum Saban ngarapet ngalemesan karena ibadah saum anu wajib anu kena ditamalan langkung luar biasa tinimbang ku salianti Saban. Tekangnya Nabi mah saum Saban. Anu nomor kadua hapan urang teh bade bersihkeun dina sasi Ramadan tah disaring heula naon rupiah anu bade dibersihkeun teh nyaeta ku sasi Saban. Tah ku jalaran dina Saban teh Gusti mingguan terakhir ayeuna menjelang ka malam 15 teh nyaeta takdir sagala rupi sae awon jeung sagala rupina anu berhubungan jeung makhlukna tah ayeuna dipersiapkeun ke di petona atanapi diputusna malaman 15. Tah persiapan Allah eta teh kurang disambut ku saum nyaeta dibersihan disaring diojonisasi lalu dinasai teh mah difilter gitu supados nu kotorna nu geuleuhna ku Gusti teh atuh dicabut disimpan anu dilungsurkeun anu sae-saena nyaeta ku saum kangnya Nabi mah kalintang ti minggon menjelang ka nisfu Saban. Kangjeng Nabi mah dibersihan. Tos. Tah saum. Salajengna haji nya aya anu tiasa namalanana ngabersihanana nyaeta ku haji anu hukumna sunat anu sebat umroh. Artinya sebat umroh. Tah wihde kana bab siwak aya siwak anu dihukuman sunat muakkad. Sunat tapi nilai ganjaran teh ageung pisan. Nyaeta dibagi ku Imam Nawawi mah 3 tempat atau 3 rupi kahiji bila mana baham parantos kaangse bau. Itu. Bau ku sabnaon nyaeta sukutun tawilun ku sab lami teuing repehna. Itunya balem wae, balem. Monyong laung bojo mah nya nyeun aseupan bau ngaca itu ya. Atau ku panyawat anu berhubungan sidang bau baham. Nah, mangka ieu kai siwak tiasa dianggo nyusur nya kanggo jami anu bau baham disagedengeun kagungan ganjaran kalintang lamun niatna niat nyusur lain mungkul niat ngalikeut bau tapi turut patuh kana pidauh ulama bila mana bau baham mangka sunat disusur niatna ieu mah ngalapas sunatan kana susur kusa bau baham digusrukeun mangka dipaparinan ganjaran sunat muakkad sunat teh ageung gitu tah kusa sunat teh ageung kitu kuasa didorong ku niat mangka eta siwak teh bakal janten kaberkahan kanggo anu bahamna bau nyata sakudak sakedik bakal ngirangan bauna mata ditaliti ieu teh katerangan fikih ieu teh ku dokter-dokter kesehatan. Nah kapenak nama nyata di Jepang aya pabrik namina teh ting loyen gitu nyeratna teh kaosna teh Kang Iwan. Nah itu ditaliti kapenak tina katerangan ieu teh nah hapangna ulama nguniakeun bab kai siwak bisa ngaleungikeun kana bau baham. Nah, ditaliti ternyata kandungan tina kai arok atau kai siwak teh ceuk basa kedok enzimna atau lemna enzim teh panglemna itu kalintang seueurna. Jeung teu dipibana ku kai-kai nu sanesna. Maka didamel odol gini nya. Tah urang mah teu biasa ngawa eta teh siwak F nya jeung sajabana teh da biasa ku Pepsodent nya. Ciptaden ngomong teh ku bubuk bata cenah. Murah meriah nama.
Baheula tong bupatanya. Jika tinggi naik ku tapas kalapa. Tah, nya diciptakeun lah anu namina odol kitu nya siwak. Ngan da teu biasa teh nya teu biasa. Kurang payu kitu nya. Di mana-mana aya ge kurang payu. Siwak dutina kali siwak. Tuh, jalma kafir aku penasaran. Ya, ulama midokeun kitu berdasarkeun pidato kanjeng Nabi, pria rahasiana kai siwak. Nabi bisa ngaleungikeun bau bahang. Ditaliti rasional, kapenak. Rahasiana didamel subhanallah. Tuh, jadi jami Islam tos dikapungkur ngartina. Tos dikapungkur kitu apalna. Tuh jama kafir mah informasi segala rupa teh ti jami Islam. Kusawa karek apa teh penasaran gitu mangnya ditaliti kumanehna teh. Ternyata bukti oh nya. Tuh, mata ka jami Islam teh ulah nyebatkeun katinggaleun jama Islam masa adunya teh. Eleh ku jama kafir tah lepat, dampangna lepat. Justru anu pangpayuna terang kana masa adunya mah jami Islam. Jama kafir mah wungkul ngingilu ka jami Islam. Contoh ieu. Kai siwak gitu. Jama kafir mah apaleun kai siwak, kai Irak mal apaleun. Nu apaleun ieu mah jami Islam ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ti Allah Subhanahu wa taala. Diterangkeun ku ulama, dugi ka ajengan, diterangkeun ku ajengan ka kuping tah ku non muslim penasaran ditaliti ku manehna. Nah, kitu ku penasaran patuh ditaliti deuk sabaraha taun oge ditaliti we. Naon alat kanggo nalitina diciptakeun ku manehna tuh tat ditaliti. Bukti we oh ini. Tuh, nya diproduksi da manehna naliti teh tujuanana di samping hayang ngabuktikeun bener henteuna bohong atawa nyana sateuna lamun bener jang dudunya manehna mah. Jang nyiptakeun artos. Tuh. Tah ari jami Islam mah kaistimewaanna teh da ku sabab Islam mah agama tauhid, agama yakin teh nya, agama percaya ka Gusti Allah. Ceuk Kangjeng Nabi siwak teh bakal ngaleungitkeun bau baham. Nah, ku kitu geus cukup. Yakin bener percaya gitu. Ku tarik-tarikna percaya aya nu bigawe. Aya anu teu gitu ya, tapi percaya. Tak kusang geus percaya gitu teu perlu naliti, da geus percaya gitu. Da geus aya kepercayaan teh geus yakin. Teu peryogi naliti walaupun mampu kau naliti. Gitu, da ku percaya teh mata teu peryogi geus ada percaya. Itu mah ditaliti teh maunya kudu percaya teh ya, penasaran. Ditaliti beunang karek percaya. Tuh kan tujuanna jang dunya. Tuh matak jamaah Islam bab bab dunya sok katinggalin ku jamaah kafir, saha jamaah Islam aku percaya teh para pangeulana ku yakin teh. Yakin geus apal gitu. Ai jamaah kafir mah karek apal. Teu dibuktikeun kabuktian. Tah geuningan nya jamaah Islam ieu lamun ku manehna dikembangkeun bakal ngasilkeun anu manehna teu ngembangkeun kurangnya dikembangkeun. Nah, jamaah Islam mah da ku yakin teh geus hare-hare. Paling oge gawena we ka ditu gitu. Gawena ge urang mah naon kebulna teh gitu. Gegedena mah manehna. Sabab urang mah ku yakin teh. Jadi teu ngagedekeun dunya kusal kitu masalah dunya. Ka jamaah Islam ku sabab yakin teh hawana kirang semangat biasa bisa apa adanya walaupun gede oge kitunya sumangatna tah teu ngelehkeun karena sumangatna jamaah kafir. Tah biasa jamaah Islam walaupun kumaha ge contoh gede karena urusan dunya berang penting na dunya tapi keukeuh we aya jedana jamaah Islam aya direhna. Waktu salat diren, beunghar aya zakatna, aya sedekahna, aya barang berena. Itu aya mere mawehna, aya ngagratiskeun sagala rupina ka jami hasil tina dunyana. Oh. Teu semangat kumaha benten jeung jamaah kafir teu aya reureuna. Teu aya salat, teu aya zakat, teu aya sedekah, teu aya barang bangun naon anu sifatna umum jangan teu yang manehna we. Sok punten model non muslim itu nya nu maruka pabrik itu ieu. Teu aya jedana naon.
Komodo pon kapung bujuna ulah salat acan cenah di gararawe tuh matak jama Islam walaupun dugu lupet nyawa ning andunya dibandingkeun jeung kafir mah poe keneh jama kafir saangkene jami Islam. Naon sawa jami Islam biasa kusabab hawana yakin teh. Aya jama kafir mah henteu yakin. Matak tuh dibuktikan, dikuras gitu alam dunia teh kumanehna. Matak kata ti kanjeng Nabi adunya sijnul mukminin wal jannatu kufar. Surga teh dunya teh nyaeta penjarana kanggo jalma mukmin, sorgana pikeun jalma kafir gitu. Kitu ceuk jalma kafir mah dunya teh nyaeta narakana pikeun jalma mukmin, sorgana pikeun manehna. Anu sok bae urang mah biasa we enjoy wae. Nya imah kieu biasa, harta bal kieu biasa. Justru manehna sagala boga tapi hayang nguras segala rupa. Sawa hawa teu yakin teh, kusaha teu yakin manehna kurang jeung tuluy ya kurang. Matak poho di sagala rupa. Walaupun urang ge sok aya pohonna, tapi urang ka dituna geus hasil teh sok loba ingetna. Nya, jang sedekah, rata-rata jam Isam beunghar, amekah euy, teu ingetna mah. Aya rezeki, aduh hayang sedekah euy ka anu tah. Aya gaduh rezeki, duh aya nyeun masjid hayang tuh inget na jama Islam. Benteng ieu sama kafir. Beunghar hayang nyeun masjid henteu. Termasuk yang tempat ibadah manehna, beunghar hayang nyeun gereja, urang mah nu gereja urang we. Henteu tah aya nu kitu. Ya kafir. Tuh. Nya jama Islam mah taku berkah yakin teh mata kana dunya biasa ngampleh. Tah bahkan aya jami anu teu butuh kudunya jama Islam anehna teh. Sa contona Kangjeng Nabi pan lapar tilu dinten teh ngahaja tah mah di Gunung Uhud hoyong didoakeun kanjeng Nabi jadi emas. Lamun ka Mang Enjang teh mah mun atuh mangga ditampi. Kanjeng Nabi mah alim kan. Tuh hawana. Beh dina para wali pan alimun dunya teh nya di tebihan bahkan wali mah. Di tebihan. Wali-wali teh. Tah termasuk jami-jami anu soleh, anu apa kana bab dunya ieu mah halal. Disaketan ieu mah haram ditebihan. Ieu subhat ditinggalkeun. Tuh, jama Islam mah. Tuh. Ku yakin teh pan. Nah, ku yakin teh taben teh nya kafir. Teu aya prinsip jama kafir nebihan alam dunya teu aya. Aya cenah anu bararotak teh. Anu sok di luhur gunung eta meureun nebihan dunya henteu sarua we dudunya. Matak patungna tina emas oge gini nya. Tah, meureun eta pandunya emas teh kudu dikumpulkeun ku manehna, kudu ngandana jeung sajabah-sajabahna. Teu jeung sajabah-sajabahna. Oh. Tah kitu matak jama Islam kana dunya biasa teh, jama kafir pohara-pohara sumangatna, jama Islam mah tos yakin teh. Tos apa ti heulana. Sedengkeun jama kafir mah neme-neme apal ayeuna-ayeuna. Kitu ge apalna informasi ti jama Islam. Ku sabab neme apal panasaran hayang ngagali nya dibuktoskeun digali-gali teh teu kapangih ceuk manehna mah jama Islam manehna mah geus apal ti baheula tapi mu ngabuktikeun tuh padahal mah ieu teh luar biasa hargana teh tuh maneh matak we digali matak dunya milik manehna tapi akhirat mah jadi milik maneh. Tah itu. Iyalah. Nomor kadua nyaeta dina nalika gugah kulem eta hukumna sunat muakkad. Gede gitu ganjaranna teh Kang Ucu bila mana koreja teh langsungnya karena siwak. Gusruk atuh dahdir ya jadi masalah. Dahdir teu jadi masalah eta dahdir gusruk teh. Tah eta ganjaranna teh ageung pisan luar biasa. Ganjaranna ageung. Tah bila mah gugah kulem teh langsung gitu nya. Tetapi dah saha teh nya nu kitu nya teh. Nah nomor katilu nyaeta dina nalika bade ngalaksanakeun salat ieu mah tos umum. Bila mah bade netepan bade sunat atanapi wajib digusruk heula ku kai siwak waos mangka eta salat teh ganjaranana bakal langkung tibatan jami anu salat teu nganggo susur. Anu teu nganggo susur mah 27, lamun teh berjamaah anu nganggo susur mah aya bonusna.
nyata ku nganggo susur teh langkung ti 27 subhanallah nya matak anu ti marekah isi pamegat haji umrohan oleh-oleh ciri khasna disagedeungan jam-jam salajengna sok aya nyana kai siwak ngan mangatep guys kai siwakna dibungkutan eta mah dipake matara cenah eta teh pake ngagusruk nya di kamar hiji bila mah udang sare gitu dicai hiji badek wudu gitu tah satena karama hiji badek ini gitu tah saya nama tos salajengna tata cara kang ngalaksanakeun nyusurna pertarosanana wayusanu ayan wiya bisiwak saun neme sunat nyusul teh ku kai siwak nyata arok teh tapi gaduh saking kieu ponok sabaraha taun takuma tata cara nyiwakna wa ayastaka bi aminihi sunat nyata nyiwak teh ku panahan katuhu tah wayab dau bi janibil aiman salajengna kawitanana nyata gigir anu paling katuhu tah kumaha cara nyepengna ku panahan katuhu teh wayusanu aya jalal khinsir min aspalihi nyata cingir ti palihana paun ina panjang mah jantan kitu tah nyusur teh awabin siru wal wusta wasaba pokohu tah jajari jajangkung nah ieu jajangkung aya di luhur kirang panjang wa wusta jajangkung wa sababah pokuhu salajengna sababah curug aya di saluhureunana wal ibamu aspalu salajengna jempol dihanap janten kieu nah lamun panjang menyusur teh itu teh matak sae susur nanti nu rada panjang janten kieu janten cingir dihanap jempol dihanap anu tilu mah di luhur salajengna dilebetkeun kana gugusi anu paling katuhu nah anu paling luhur heula nah ditarik anu luhur heula bawas anu luhur heula ka paling kenca dikenca teu ka hanap tapi kana gugusi anu katuh paling hanap ditarik heula ka hanap kana gugusi anu paling kenca tah geus kitu ditarik deui kana paling katuh kantu tengahna janten wasa dicakepkeun itu kana tengahna tu tos tilu uyan tatos tilu uyan kitu diuah-uih tilu uyan hiji dua tilu terakhir di tengah kalebetkeun colokeun sakedik tapi ulah diteleg mah nah tah kitu gitu ke eta tata cara nyusuhna tah ieu lah tina sapalina kautamian nyusur nya mugi-mugi ku berkana ngaos keuneu ngamalkeunna majrah we kitu nya mugi-mugi ku apana oge sing janten pahala nya kantena duikeun ngamalkeunana rupina kanggo ngawasaina selalu kitu nya siapun ngasuhun rupina maleman 11 mah pasna teh malam rebo di mate malam rebo 11 teh da ieu mah tos rutinnya nu rutin itu abdi mah manati jadi masalahnya tah nya nu hajat-hajat cenah dan nu hajat lagi obatan ngan ngaramekeun sanagara keun teh janten berkawi dan niatna ibadah sejaman nakiban aja sejak khatil Quran rupina kang acara khatmil Quran rangkeuna ke kapayun nisfu sabat sami kewe dina 11-an mugi-mugi ieu pangaosan sing ngonang berkah kang urang sadayana naon rupi pamaksadan urang dunya akhirat ku berkana ngaos sing dikabul ku Gusti naon rupi hal cita-cita sing dikabul ku Gusti kalintang dina sahisaban naon rupi hal-hal anu tumibah hal anu awon mugi-mugi sing dicabut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ditutup baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh